Mak, karena nanya nih. Biasa betul aing ke ngopi tuh. Naon tang? Mak, aing ngerakeun unggal apel kasih icut lempang bae. Aing hayang beli motor, Mak. Oh, tong aing karunya kanyane. Wis tenang bae aing dah geus pesen motor kasih Ipul. Ngomong nama datang ayeuna. Bener, Mak. Bener? Sugan, Mak. Kreditnya kasih Ipul. Heeh, aing biasa ka tukang kredit si Ipul, langganan aing. Masih nyane bandel sakumaha bandel lagi edanya teh anak aing teh karunya kanyane. Dan nyane bandel teh gara-gara aing. Aing keur hamil ku nyane, aing ngidam nangakan kadal hirup. Ah, si mama. Aya bae keur hamil uing, ngidamna kadal hirup. Maksud aing bae otong sia. Mak, iya mak, pesan motornya terus dianterkeun. Eta sia mau motor alus teh. Je, iya Pak halus nama, motornya bisa wiber. Mau jalan mau kehujanan deui. Ah, nu bener mau kehujanan jalan mana? Atuh bener ih, kan ieu jalan make jas hujan. Ah, goblok siang sarua bae mau Kak. Cek alus teh motorna. Siap, Oh, Mak. coba. Kamu goreng mah babekeun kan itu tawawangan. Aya. Mangnya boleh mah motor geus kolot ih. Untuan geuning. Aku adat dah motor metik ah. Oh, apa? Ih. Sok coba dicek. Ajaran nanya. Heeh, sok. Bisa teu? Bisa atuh, mana Ya, tuh bisa. Sing labuk. Tolong, Mak. Bis ulah lalila. Mereka harus aplikasi icut. Mak, bis gue ngek aplikasi icut. Kayak pamer motor anyar ke bapana. Oh, tapi ulah pokoknya mun balik pamerkeun aing kurupu ka Maedi, aing hayang madang dan madangnya. Oke, insyaallah. Ma, ieu ka bener mah, ka lancar ngiditna. Mun teu lancar tarik deui kok abi. Oh, mau cek aing geus. Ek bayar makan teh. Saya mah ini beres, yang penting mah aing bayar. Cek aing inget. Hanya tuh mah orang pemitilannya. Tapi awas ya untuk bayarnya, tarik deui motor ya. Oh, geus kayak itu sih ulah omong. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubur hayam, bubur berit. Dihuapan ku si emak. Yuk, aing boga motor anyar di si emak. Nang iridit si emak. Gandeng si Otong. Pantun teu bener bae geus ya. Tunyain keur muriang. Pak, tumben nyane muriang. Jika jalma bae. Yo aing muriang yo. Mikiran maknya nih. Ayah. Mikiran emak aing si naha. Tang, Pak. Aing nginjem si Icut. Mau si Icut ulin make motor anyar. Juk. Tong lila-lila aing ngeuh batur keur muriang. Amang halanya, Pak. Ya sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balikna tong poho. Pangmalikeun aing obat. Oke, ku aing mah malikeun Endrin jeung Portas. Goblok teh sia. Ubur-ubur kena pancing. Jeburkeun ku aing si anjing. Pantun naon sih sia? Garing, teu lucu. Waduh, kebeneran ya. Motor Mang Econ. Injem pokoknya malah. Yang ngajak ulin si Mumun ke Dharma.
Goblok teh sia ganggu bae aing keur nonton KNC channel. Nah sia ka dieu? Ye, kuguin teh kinjem motornya aneh, jeung apelan si Mumun ngajak ulin. Emang sia saha? Aing kenal gede minjem motor aing. Ye, suganya teh apal ka aing. Ongko ponakan sorangan ge, aing teh anak si Abdul Mupeng. Oh, aing poho. Ye, si Mang mah ganteng-ganteng pikun. Ya kan cenah. Pula poho sian kapinu si bensina sia. Oh, Mang. Hati-hati nya. Sia kan di maling motor aing kan sia. Je, ongko tadi wingges ngomong nginjem si Mang Sinaha dasar pikun. Aduh, aing poho hampurannya. Maklum be sok hati-hati nya. Je, awas pinggir sia. Aja geus minjem. Weleh-weleh tah budak hideung bisa laku ka awewe kitu nya. Emma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau kemana, Mak? Mau periksa ke dukun beranak, Mak. Oh, kayaknya kalau lahiran bayinya lucu deh, kayak bayi gorila. Bapet. Ya udah, Nek, takut keburu brojol nih anaknya. Ya, Tati Maya. Ya. Ih, lucu deh kayak gerandong. Monyet. Conget teh kasetrum deui. Poho aing deuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Alhamdulillah, kabeneran pisan Neng Mumun aya. Ari mamana aya, Neng? Saya anu warisan. Kabeneran pisan ieu mah tuh. Cuma jalan-jalan beuneng. Jalan-jalan ke mana, A? Kurang ka Waduk Dharma beuneng. Hayu atuh enggal sing mamah nawih manten. Ah, iya sih di mana? Geus tong loba omong, kebe jelaskeun ku Adi ditu. Be. Ah, iya deh kenila era. Pohon Neng, kela. Tos beres. Neng, resep tadi dia. Resep A. Itu naon di A? CT ya Neng. Waduk Dharma, tempat wisata asli Kuningan. Oh, gitunya A. Nuhun Neng. Berarti Kuningan ge teh elehnya sareng lembur batur. Heeh. Keur mah Kuningan teh asri, rakyatna makmur, bupatina top di Neng. Beuneng, acuang keuling bae ningalian keindahan Waduk Dharma. Hayu atuh A. Ai. Bung lah ganjen sia mah benage. Tepira. Neng, indah tuh. Indah A. Indahnya jika hubungan orang duaan. Neng, ayeuna mah di dieu dunia asa milik berduanya. Emang nu lain kemana A? Mulai mah ngontrak Neng. Keur mah tara bayar di. A, neng lapar ya? Ih, Neng mah atuh mah duit pugu ka dieu teh. Ih, sarua susahna jika nu ngontrak. Ayo ah, we be, neng mah lapar. Nangga satu be, wih bae
Ada kumadi, age lapar. Iya tuh. Be. Neng, majuan atuh. Bung, Nasi. gimana? Terus nyampe neng ya ayeuna teh tos di Dharma. Belah enak cuma muter-muter wae heula. Ayo atuh. Yuk, neng. Ih, can kejadian. Je, si neng mas eutik we atuh mesraan, iraha deui kieu teh. Sesambat kaya pelikuan dunia wis kaya kiamat belenak wong ditinggal kawin urip kaya langkaan. Kali di ditu we, Bu. Berenang beli capek si nengna. Ayo, Bat. Neng, nah resepnya dia mah tari is. Pemandangannya arenda ongko. mohon saya. Aduh, neng. Is kieu mah. Enak teh sih kan teh. Wik, Ih, naon sih si ama geuleuh. Kalau mau tuh neng, dah heureuy ieu teh. Ih, si neng mah dibobekna hate. Aduh. Kalanya telepon. Nuhun. Aduh, tiba mah. Halo, Halo, assalamualaikum Neng. waalaikumsalam. Enggal Uwi, Cangcut, Jahitan, itu Nuhun mah, Halimaran, kesa kedap Kuangin, di. Dede. Ya, assalamualaikum. Kunaon neng? Gening mama nelpon. Suruh pulang aku mama. Goblok teh. Karena ke datang sih tak balik. Can di dina naha. Hayu atuh enggal uwi. Ya batu. Sesambat kaya pelikuan